maneh wungkul nu boga cilik teh. Cik atuh ajenan. Da tatangga teh butuh katenangan. Letikan atulah. Gandeng. Aing teh keur butuh konsentrasi, keur latihan. Hih, aing gandeng atuh woi. Eta geus aya di bae, belah ditu aduh. Kumaha ieu teh? Kacau lah. Ampun teuing. Eta geus deui bae. Geus deui bae belah ditu. Tah. Kadeng itu ha. Saban kuring keur latihan nari. Pasti sora-sora eta nu ngaganggu konsentrasi kuring. Kontes nyanyi, sinetron, gosip, jeung sajabana. Bari jeung sorana satak kebek, teu paruguh dedengean. Pan, upama kuring ngadakeun musik sora jaipongan keur latihan. Maranehna gasik pisan ngarekanan kuring, tah mareuman musik. Antukna kuring latihan ku sora musik dina alam pikiran. Sangkan teu ngaganggu batur. Tapi ari maranehanana tara bisa dicarek. Padahal mah yeuh acara nu maranehanana dilalajoan. Cek kuring mah eta aya mangpaatna. Aya paedahna. Malah mah bisa ngarusak mental jeung emosina. Tapi kuring heran. Nah, abet loba pisan nu resep acara nu kitu. Kontes nyanyi. Lagu paling lila 5 menit. Capruk nawe sajam. Bari heureuy tanpa bukur. Sinetron. Barudak ayeuna panaliti keneh ge geus teu paraban tontonan, geng-gengan, mumusuhan, gelut jeung bobogohan. Rek kumaha balenerna generasi teh? Infotainment. Bira oge dicukur buuk. Nepi ka meuli sapatu meuni kudu diuar-uar ka batur. Keparenting pisan. Tah. Geuning geus carempe. Bisa jigana latihan deui ieu mah. Gusti. Geus deui bae. Kuring teh lek latihan. Latihan nari jaipongan keur ujian praktek di sakola. Kumaha rek bisana atuh ari unggal latihan deui diganggu ku sora-sora teu pararuguh mah. Naon? Kampungan? Teu milu trendy? Kuring hayang nyaho ari kitu nu kotaan nu kumaha, nu trendy nu kumaha. Cikan jentrekeun ka kuring sangkan eces. Tah ieu disebut komod teh. Heueuh, komod korban mode. Jadi cek marane anu aya dina TV teh eta kotaan.
disiarkeun dina TV eta trendy. Salah kacida lur. Ye, dengekeun. Mental cengeng. Teu kaopan. Hayang menang sorangan. Asa bener sorangan jeung sajabana. Ayeuna geus jadi karakter nu aya dina diri masyarakat urang. Utamana generasi ngorana. Rumajana tah salah sahiji tina pangaruh nu ditimbulkeun tina acara-acara TV kiwari. Jauh pisan jeung mental warisan ti karuhun urang. Ngaliwatan ajen-inajen budaya tradisi anu kiwari geus mimiti ditalinggalkeun, dipopohokeun. Kuring oge ngarti. Lain maksudna urang kudu nutup diri tina informasi jeung kemajuan. Tapi santeuna urang kudu neuleuman heula ajen inejen budaya warisan karuhun. Anu disebut budaya tradisi teh kana budaya batur kudu apal. Keur perbandingan sokomo kana budaya sorangan lantaran rea pisan pangajaran sajoroeunana. Kumaha? Kemerdekaan. Nah nya ayeuna urang teh geus merdeka. Kanyataanana urang keur dijajah ku acara TV-TV nu teu unik. Kayaning adegan kekerasan, pornografi, jeung sajabana. Dipaksa kudu dilalajuan ku sagala umur. Bebas saya sensor. Eta nu bahaya mah. Tapi nah bet diantep. Manggeus lah tong dibahas. Nu kumaha? Kumaha? Ieu kuring rek latihan ye. Kumaha atuh ieu teh? Hese bae konsentrasina. Gandeng pisan. Nah, bener-bener geus beuki kacau. Kebiasaan barudak sakola ayeuna geus robah. Kaulinan anu baheula geus kasilih ku kemajuan teknologi. Tah dina ti acara TV ieu oge sarua ieu kudu hati-hati. Ieu sabab kemajuan teknologi kacida mahabuna tur gede pangaruh dina ngarobah budaya jeung pergaulan barudak. Sagala informasi ngaliwatan tontonan, bacaeun jeung dingeun. Boh nu alus sumawona, nu goreng geus teu katahan pangaruhna. Pola gaul barudak ayeuna ti mimiti basana, papakeanana, cara nyaritana, jeung sakabeh tingkah polahna. Enya sih aya manfaatna, tapi teu saeutik oge kagorenganana nu ditimbulkeunna. Ti mimiti aya nu tadi teh
TV, alat komunikasi, HP, nepi ka internet, geus gampang pisan diakses ku saha bae, iraha bae, jeung di mana bae. Kalayan teu aya nu bisa nyegah dipibanda ku sagala umur. Antukna loba nu jadi korban alatan salah ngagunakeunana. Gaya hirup, narkoba jeung seks bebas geus mapaes bergaulan barudak ayeuna. Ku sabab teu boga benteng, kebiasaan ngobrol geus meh leungit. Sanajan diuk para rendeng, maranehna jarong jon tungkul niteunan ngulinkeun gadget. Kebiasaan ngobrol geus meh leungit. Sanajan diuk para rendeng, maranehna jarong jon tungkul niteunan ngulinkeun gadget. Malah sakabeung mah sok ngomong laju sura-suri sorangan. Bari teu malire ka sabeneranana. Malah teu saeutik oge nu leumpang atawa numpak nupiran kendaraan bari tonggoy tungkul ngulinkeun gadgetna. Balukarna begitu mungguh dina diri barudak mental individual anu egois, pentingkeun diri sorangan, asa deukeut jeung nu jauh, tapi jauh jeung nu deukeut. Teu aya detik nu kaliwat keur update status dina Facebook, BBM, pet. Teu aya menit nu leupas bikin upload foto dina Instagram jeung sajabana. Teu aya jam nu poho keur nge-tweet kabungah, kajengkel jeung kasusah dina Twitter. Jigana maranehanana moal bisa hirup dijauhkan tina gadget. Masjid jeung musola geus eleh fungsi ku gadget. Maranehanana leuwih sering ngadua jeung ngangres kasusah kana Facebook, Twitter, pet jeung sajabana. Tibatan datang ka masjid jeung musola pikeun ngadunga. Nya kitu pan. Mi cinta kesenian tradisional teh salah sahiji benteng pikeun nyaring atawa militer sareng kamajuan nu asup ka negara urang. Lantaran alus keur batur, cantang tuh alus keur urang. Assalamualaikum. Halo? Teuing atuh. Can apal keneh kuring mah. Nya eta puguh. Teu kaur latihan. Boga tatangga teh teu baraleg. Kadon ngagandengeun bae. Jadi hese konsentrasi lah. Hah? Kumaha? Oh, bisa gitu. Nyahayu atulah. Waktu nangges samporet pisan yeuh. Ayeuna nyasok daguan sakedeung. Kuring rek OTW. Waalaikumsalam. Untung aya nu ngajak latihan di studio tari. Latihan di dieu mah moal puguh. Boga tatangga teh teu barareg karungsing. Hatur nuhun.
Deng deng deng. Halo. Halo Lur. Alhamdulillah. Orang tepang deui. Kita bertemu lagi di AGS Sasmita Channel. Di dalam ruangan teater. Sudah sekian lama kita atau AGS Channel tidak masuk di ruang teater. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan seorang aktris. Wow. Mantan aktris apa aktris nih? Aktris lah. Aktris di Potret Teater Pantura yang udah berapa tahun ya? Berapa tahun tidak main teater? 2 tahun mungkin. 2 tahun. Pantes ya. Tadi kita dadakan banget pas tadi datang Langsung baca. Katanya rindu pengen baca-baca, pengen bikin teater. Kebetulan sekali saya butuh konten, jadi sekalian saya bikin konten. Itu talur pemanfaatan. Iya, kenalan dulu. Siapa namanya? Rosmayani gue. Kan udah Rosmayani. Namanya Rosmayani, udah beberapa kali juga ya di kita bermain di beberapa judul teater, dan video-videonya juga ada di bawah sini, di bawah di playlist drama atau teater bahasa Sunda. Udah 2 tahun ya, 2 tahun lebih ya udah main teater ya. Betul sekali, Babe. Terus masih merasa kesulitan lagi nggak dalam konteks membaca naskah drama? Pasti kesulitan karena emang udah jarang banget kebaca, jadi nggak ini lebih apa tuh namanya, masih lupa caranya gimana. Kan kalau misalkan drama kan harus sesuai dengan ininya, apa intonasi atau segala macamnya gitu, Be. Betul. Tapi tadi kedengarannya masih lumayan lah, masih lumayan enakan walaupun masih ada beberapa diksi intonasi yang kurang pas. Wajar lah, karena baru datang saya todong nih. Ini saya punya buku baru, saya bilang Upaya Kalakai. Kemudian saya todong, ayo baca, kita bikin dramatic reading, drama monolog. Dan mau tidak mau harus. Karena sekarang Rosmayani sudah punya kehidupan yang sendiri. Sudah punya kehidupan sendiri, bukan kehidupan yang sendiri. Ya, sudah punya kehidupan sendiri, jadi jarang sekali ikut lagi di pertunjukan teater. Tapi ya walaupun begitu emang sekarang kita susah ya dalam kondisi pandemi seperti ini. Tapi alhamdulillah kelihatannya Teh Rosmayani ini masih punya semangat buat bermain teater selalu ya. Dan mudah-mudahan sekarang saya mau kontrak kedepannya, Teh Rosmayani ini akan saya ajak terus untuk mengisi konten-konten di AGS Channel. Mantap. Jangan lupa subscribe ya. Nontonnya sampai selesai ya di channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan yang terpenting adalah kita tetap bahagia dalam kondisi seperti ini. Kita tetap berbahagia gitu ya Teh Ros ya. Salah satu pengalaman yang paling luar biasa di drama judul apa Teh Ros? Waktu itu Kalangkang ya. Di tahun berapa sih ya? 2016. Ya, itu paling berkesan banget sih. Oh gitu. Iya benar. Banyak banget rintangan. Oh, pokoknya menyedihkan sekali. Iya. Nggak usah diceritakan. Saya merasakannya. Iya benar kayak. Nggak usah diceritakan. Dan itu luar biasa, tantangan yang sangat berat pada saat kita tahun 2016 menggarap di FDBS, Festival Drama Sunda tingkat Jabar. Judul Kalangkang ya. Teh Ros ini menjadi salah satu aktris utama di cerita itu bersama Kang Hendrik Bendul ya. Pak Bendul. Nanti mudah-mudahan saya bisa mengundang Wak Bendul ke sini untuk dramatic reading juga. Karena kita sekarang tidak bisa bermain teater, kita dramatic reading aja lah.
mudah-mudahan bisa mengobati kerinduan daripada aktor-aktor dan aktris-aktris teater yang sudah tidak bisa manggung pentas untuk sementara waktu. Itu mungkin Lur, di ruang teater ini insya Allah kedepannya setiap 1 bulan sekali kita masuk lagi di ruang teater. Teros juga pernah main juga di teater Februari ya? Ya, pernah. Oke, terus juga pernah. Tapi monolog udah pernah belum? Oh, monolog Nah, belum monolog nyoba. belum nyoba. Nah, sekarang dramatic reading, mudah-mudahan nanti ke depannya Teros ini bisa bermain drama monolog. Amin. Mudah-mudahan bisa ya, Be. Harus bisa mengisi luang-luang waktu di sela-sela kesibukan. Begitu ceritanya. Oke? Terus ada apa lagi yang mau disampaikan, Teros? Ya, paling itu aja sih, Be. Udah Wah. cukup. Tetap semangat pokoknya buat semuanya para seniman yang di sana yang nggak bisa ikut pentas. Ya, Jangan putus asa ya, Be. betul. Tetap semangat, Iya, tetap bahagia. bahagia. Karena kreativitas itu bisa kita lakukan di mana saja. Betul sekali. Apalagi teater itu panggungnya di mana saja. Di dalam kehidupan sehari-hari pun itu adalah panggung teater. Oke, Lur, cukup sampai di sini dulu konten video di ruang teater ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini bisa membayar atau menebus kerinduan yang sudah lama sekali di dalam dunia perteateran bagi Teros. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita akan sering melihat wajah Teros di AGS Channel. AGS Channel. Terima kasih buat para subscriber yang sudah mensubscribe channel ini, yang sudah menonton, yang sudah like dan sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan channel ini bisa terus menebarkan manfaat kepada semua orang. Amin. Jangan lupa kalau bermanfaat, share, bagikan ke semua orang supaya kebaikannya menyebar untuk semua orang. Oke, sampai jumpa dalam kesempatan yang lain di ruang teater AGS Channel. Dadah.